Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim abdi pun Jasi Pudin dina channel nu ngabahas ngeunaan basa sareng budaya Sunda. Ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan basa Sunda di wewengkon Majalengka. Majalengka teh secara administratif lebet ka kabupaten nu aya di Provinsi Jawa Barat. Majalengka kawatesanan dilingkung ku Kabupaten Cirebon, Indramayu, Sumedang, Ciamis, Tasik, sareng Kuningan. Tah Majalengka teh kota anu potensial pisan di Jawa Barat. Malah nya di Majalengka kawentar kecapna, kawentar bola nah kan salah saji UMKM bola nu dianggo ku masyarakat dunia sepak bola nyata di Majalengka. Teras secara ketokohan putra-putra daerah Majalengka teh seueur anu tos nyeungit ke nasional. Misalna wae aya pahlawan Kyai Haji Abdul Halim. Tos diaku pahlawan nasional resmi. Dina bidang budaya aya nu namina Ayat Rohaidi. Mang Ayat nenehna Mang Ayat nu ngadosinan di UI teh ahli kepurbakalaan. Ya, oke, Mang Ayat teh tiasa maher maca jeung nafsirkeun naskah-naskah kuna, maca manuskrip, naskah-naskah buhun. Ayo oke namina sami di Majalengka, sami di Jatiwangi, namina Ayib Rosidi. Upami Mang Ayat mah ahli kepurbakalaan jeung naskah-naskah kuno, Ayib Rosidi mah ahli sastra modern. Malah Kang Ayib pisan nu ngabaladah kritik sastra Sunda. Kang Ayib oge anu jadi tokoh utama dina medalkeun nerbitkeun ensiklopedi Sunda, hiji-hijina ensiklopedi etnis di Indonesia. Kang Ayib oge anu ngayakeun KIPS, tangtu wae dibantu ku reng-renganana di kampus, di kalangan wartawan jeung pengusaha jeung sajabana. Tah oge Majalengka teh namina Yogi SM, mantan gubernur Jawa Barat. Di Majalengka oge aya tokoh utama Persib. Nah eta Jajang Nurjaman. Jajang Nurjaman teh waktu jadi pamain, waktu jadi pelatih fungsi nganterkeun Persib jadi jawara di Indonesia. Tapi kalina Jajang Nurjaman jadi legenda Persib. Nah, ayeuna yuk urang sasarengan ngabahas bahasa Sunda Majalengka. Di Majalengka aya anu disebat kecap dewek. Nah, kan dewek mah di Bandung, di Bogor, di Banten, umumnya kata Sunda artinya dewek teh kuring, saya. Tapi di Majalengka mah, sebagian di Majalengka dewek teh maneh, dewek teh kamu, anjeun. Kalabat di daerah Maja. Nah, jadi umumna dewek mah saya, di Majalengka mah dewek artinya maneh, anjeun, sia. Gitu. Aya oge anu disebut babang. Nah, babang bahasa khas di Majalengka. Sing horeng babang teh hartina kabur. Misalnya tadi peuting munding babang. Tadi malam kerbau kabur. Di babang bahasa Majalengka artina kabur. Aya oge disebut layon. Pan umumna bahasa Sunda mah layon teh artina mayit, jasad, nya layon. Layonna dikurebkeun di mana? Mayitnya dimakamkan di mana? Tah di Majalengka mah layon teh artina asak teuing. Pungbuahan, ya misalna eta limus teh geus layon.
limus teh sudah terlalu matang. Di layon di bahasa lulugu di umumna artina mayit, di Majalengka mah layon teh artina asak teuing. Aya oge disebut mecak atau pecak. Kan ari mecak mah mecak jaer, mecak gurame, mecak emas, emas tah. Sing horeng di Majalengka mah mecak teh artina sanes olahan lauk bangsa lauk tapi artina pogot. Nya pogot teh sami sareng seru. Nah, mecak di Majalengka artina seru. Ya dia ide unik ya. Jaket. Nah, jaket umumnya kan bajunya baju kandel paranti musir tiris. Nah, jaket di Majalengka mah artina kulit tangkil. Nah, kulit tangkil di Majalengka disebutna jaket. Terus anu disebut kaseging. Nya kaseging awal mimiti nama abi kita terang naon tadi kaseging teh sing horeng cik barang Majalengka kaseging teh artina kasenggol ya tersentuh kasenggol tidak sengaja kasenggol age yuk ke Bandung nah age teh sami sareng yuk umum nama hayu di Majalengka mah age aya oge nu disebut ieu unik ya umumna di Bandung, di Sumedang, Bogor, di Banten, Cianjur, Ciamis, Tasikmalaya kita gatal itu arti bahasa Sundanya ateul. Di ateul pisan euy, ateul. Nah, di Majalengka mah lain ateul, tapi gateul. Unik kan? Di Indonesia jadi mah ateul, di Majalengka mah gateul. Tapi logis oge. Lamun ateul kan ateul, bahasa Majalengka mah gateul. Lamun gateul, cukup gateul ya digaruk. Lamun ateul mah mestinya diaruk. Nah, eta saur narasumber abdi namina Budi Budiman ya. Gateul Majalengka mah. Sejen mah ateul. Ayo gitu sami Majalengka sareng Kuningan misalnya teoh. Hayu berangkat teoh. Nah teoh teh bahasa unik di Majalengka sareng Kuningan. Teoh teh sing horeng artina handap. Ka handap, ka teoh. Ayo ge jajabur, tu ngajabur teh berarti dahareun, nyaneut, ngopi. Yuk urang jajabur, urang ngadahar, jajabur. Di Majalengka mah jajabur artina ya sarapan, makan, jabur. Aya oge anu disebut di Majalengka kande. Kande teh sing horeng tina kamus oge aya. Artina karung gede atawa goni. Nah, eta goni. Di eta nya bahasa unik di Majalengka. Seueur ya, teu sebatkeun we dewek, babang, layon, becak, jeket, kaseging, age. Gateul, teoh, jajabur. Oke aya disebut muh. Muh mah bahasa khas Majalengka tapi umumna keur budak leutik saur Mang Idim mah ya. Babaturan abdi, sobat abdi na ieu Mang Idim. Idim Mumajat. Mang Idim teh ahli ngulik abdi negara jeung keagamaan, sosiologi keagamaan. Alumni UIN, alumni Unpad oge. Saur Mang Idim muh teh tina kecap minum kanggo budak leutik. Mama abdi bade muh teh minum sami meureun sareng mimi atau mamam dikata emam. Nah ya di bahasa Sunda Majalengka nu ari bahas ayeuna sumberna ti rupa-rupa sumber di warupa tina pustaka tina lisan sumberna aya ti Kang Budi Budiman orang Maja dikuna romantika bahasa Sunda Majalengka aya dina kompasiana.com terasna aya Rancage channel di YouTube aya bahasa Majalengka Rancage channel abi di jogi nyadak sumberna terus abi dibuka di kamus-kamus terus abi naros di ke orang Malahusma. Nah Mang Idim Mumajat teh orang Malahusma Majalengka alumni di Unpad sareng UIN Bandung tapi di cross check nyaha laras teh bahasa Sunda ieu aya di Majalengka aya di Malahusma
sing orang aya nu digunakeun aya nu henteu tapi contoh nah malah aya sebat cape cek orang sebagian mah sabeut teh artinya sampe tapi di malah usum mah jarang digunakeun sami sareng erbis atau samangka jarang digunakeun abi sebatkeun abi tuliskeun tos di paluruh boh dina basa lisan dina perpustakaan oge dina ka narasumber langsung jalmi perjalmina sakitu wae ngeunaan bahasa Sunda Majalengka hapunten bilih aya kakirangan hapunten bilih aya kalepatan wabil taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hurip Sunda hurip